Aya hayam euy, keur naon maneh di dieu kehet? Biasa we ieu mah keur niis. Kelak maneh teh hayam Mang Burhan lain. Heeh, kunaon kitu? Balik sia teh itu ti kamari Mang Burhan neangan. Pajarkeun teh meureun dipaok hayamna. Pek teh aya maneh geuning di dieu. Wah, oh nya. Bae teu paduli ieu. Ari maneh teh kunaon ha? Boga masalah? Teu teh boga masalah. Urang mah fan-fan aja. Tong sok ngawadul. Urang mah apal ti nu ekspresina ge. Ye bener sia teh. Ye geus sok carita. Tong loba teuing dipendem sia teh. Hayang jadi jarawat ke. Ade cek maneh. Urang goreng patut teu? Hah? Tuh biasa kos hayam. Ye bener atuh. Bener ai maneh. Kan maneh mah hayam. Apal. Tapi kan aya oge nu goreng patut. Bada urang mah teu apal hayam nu goreng patut teh kumaha. Cek urang mah hayam mah nya hayam. Moal mungkin kan aya hayam tapi beungeutna ciga bagong. Tapi da urang mah kadang sok ngarasa teu pede. Teu pede kumaha? Nya teu pede we mun panggih jeung awewe teh. Kadang sok ngarasa canggung geuning. Pajarkeun teh jelema hungkul nu kitu teh. Pek hayam oge bisa geuning. Kitu nya eta. Apa teu maneh carana meh bisa pede? Gampang sebenarnya mah. Urang apal nih cara-carana. Kahiji mun maneh hayang pede, maneh kudu percaya heula maneh teh pede. Kumaha kitu carana meh bisa percaya? Kieu ye, tarik napas heula, busungkeun dadana. Nah, terus maneh ngomong, aing pede, aing hebat, aing boga potensi. Tah, jiga kitu, sok ayeuna kumaneh turutan. Tarik napas, busungkeun dadana. Aing pede, aing hebat, aing boga potensi. Kurang lepas lepaskeun we sok lepaskeun. Aing pede, aing hebat, aing boga potensi.